Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Hayu urang nyuk curug galur anu kapungkur neang mangsa anu kaliwat gesan ngamumule budaya Sunda ngalangkungan pedaran dongeng Sunda anu tos teu bireuk deui kanggo barudak bihari mah atanapi sepuh kiwari. Dongeng teh tatali paranti pikeun ngahibur urang lembur ngabagjakeun urang desa. Sasiereun sabeunyereun sok aya manfaatna pikeun neuleuman eusining kahirupan ngalangkungan carita dongeng, malah mandar urang kageuing ku pepeling gesan ngomean lakuning perlampah. Beh dituna generasi nonoman kiwari tiasa terang ngeunaan kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan sangkan ulah nepi kapoekan. Teu apal jati diri Ki Sunda nyaeta karuhun urang sadayana. Dina wangki ieu simkuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar karya Bapak Sukandarnya, karya lawas tahun 1860-an ya, Masya Allah. Mugia sing tiasa ngahibur kapal wargi sadayana khususna dulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota kum di mana wae ayana. Kumaha salajengna ieu lalakon Gumilar ulah kamana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge anu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugia sing tiasa janten hiburan, janten rencang dina setiap aktivitas palawargi sadayananya, di bumi na bari masakna, di kantorna nya, di perjalanan bari nyupiran, bari ngajait di mana wae ayana pokona mah mugia sing janten hiburan. Oge ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun. Atuh mugi ya wasilah palawargi sadayana nu kersa nge-share ieu dongeng khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui. Amin ya Allah ya robbal alamin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan lalakon Gumilar bagian anu ka-10 karya Bapak Sukandar. Mangga keparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung Eukeur mah nafsu geus ngagugudug amarah teu kawadahan oge ngingetkeun dirina lain jelema kosong. Lunta ti nagrina teh bari mekel elmu pusaka luluhurna nyaeta silat kuntau anu geus kamashhur. Ayeuna datang panangtang turug-turug jolna ti awewe manehna geus teu mikir panjang sebrut bae ngirimkeun jurusna nu diwangun ku dua ramo anu nyolocos rek ngarogok kana genggerong. Nyi Asmi rikat ngalegot bari diuk najong kekemplong. Si babah totol teu eleh kesit manehna luncat bari ngarawel suku Nyi Asmi. Orok kaya Nyi Asmi oge lain atah-atah wara. Sakilat nyandet sukuna sedeng leungeun katuhuna ngahiuk rek nimpuh puhu ceuli. Si babah ngaranyug leungeun anu tadi rek dipake newak suku sakiceup dipake nakis pikeun nyalametkeun puhu ceulina. Tapi cilaka suku Nyi Asmi nu tadi dicandet teh datang deui mangrupa tajongan nu ngahakan kana iga burung. Jeku dayagdag si babah ti jengkang keur kitu disusul ku jurus kahiji Tanjung Pura jeku kana carehamna nu akhirna si babah totol ngoleang anu saterusna ngagedebut nang karak bengkang. Hayya dasal kulang ajal ha si babah gigibrig. Gigibrig babah lain nalawarakeun atuh deuleu urang Cigasti mah. Cacaka karek ngalawan awewe geus ti jurah roh.
komo ngalawan aing cek Mang Dedi siganu heueuh. Ngagorowok barinya kakak ngemprakan padahal sakalian papanggih jeung beurit sawah oge manehna mah sawan. Korejat si babah hudang kanyeri geus teu dirasa kalindih ku rasa wirang anu pohara saumur nyunyuhun hulu ka karek harita manehna ragrag malah ku awewe pisan. Lantaran kabawa ku amarah nu geus teu kawadahan si babah jadi leungit temah wadi sebrut deui narajang ngipratkeun leungeunna kana beungeut Nyi Asmi. Nyi Asmi rikat cingkrak ka tukang dina gerakan hap-hap pindah bari teu males naon-naon. Mireungeuh kipratanana gagal leungeun si babah ngahiuk deui rek notog beuteung ku dua ramo leungeun katuhuna sedeng dua ramo leungeun kencana nyilang hareupeun dada nu maksudna mah mun nu katuhu gagal nu kenca geus pasti bakal nyusul tepus ngahanca nyolok mata Nyi Asmi. Tapi Nyi Asmi anu memang geus ngarti kana gerakan tipu anu bakal dilakukeun ku musuhna bari jingkrak Nyi Asmi neungeul pigeulang musuh sarta sakilat ngagentak nyerong pikeun nyalametkeun dirina tina serangan leungeun kenca si babah. Si babah ngarasa yen panarajang-panarajangna mimiti gagal oge mireungeuh musuhna ngaleungit sakiceup manehna ngagilirkeun awakna malih ka Nyi Asmi ramo-ramona ngahiuk rek ngahanca genggerong. Jeleng deui Nyi Asmi luncat nyerong tapi cilaka sukuna ngadadak ti palitek anu saterusna ngajengkang teu bisa nahan kasaimbangan blak bae nang karak bengkang atuh teu talangke. Ningali musuhna nang karak bengkang teh si babah geus dir we dina hatena yen hal ieu teh bakal nguntungkeun pikeun dirina. Bari ngagorowok ngaluarkeun sora anu matak nyentarkeun hate. Si babah ngarontok dina gerakan macan ngarontok kijang. Sakur nu nyaksian eueuh nu teu ngaraanyuk barang mireungeuh adegan nu pikapaureun teh geus pasti Nyi Asmi bakal binasa. Sakurang-kurang nama pasiksak mah kudu digasak ku si babah. Hal ieu ku Nyi Asmi sorangan geus kajudi kumaha pibalukareuna namun manehna teu bisa nyalametkeun diri tina bahaya pati nu geus nyantong. Atuh sakilat manehna ngarobah posisi dina gerakan tipu maung nang karak. Dua leungeun katut suku ranggah siap pikeun narima badan si babah. Anu barang nyampeuk sakilat Nyi Asmi geus hasil newak dua leungeun musuhna. Sedeng badan musuhna ditunyel kedua sukuna bari langsung dibantingkeun ka tukang bari nginjem tanaga si babah sorangan. Anu antukna si babah mileupas awakna ngalayang ngaliwatan sirah Nyi Asmi sedeng Nyi Asmi rikat ngaborengkal hudang sarta langsung siap masang kuda-kuda jurus Tanjung Pura nu namleg page. Musuhna harita ngudupruk nang kuban teu usik malik kapaehan siga nama sakur nu lalajo ting rarenghap narik napas panjang sedeng Nyi Asmi ngahegak bawaning ku cape red ka anakna sereudeuh gumilar muru ka indungna gabrug bari ngagalekan mun pok mah ngarasa bungah meureun dumeh indungna kaparengan unggul bisa ngelehkeun musuhna. Saknyana si babah teh teu kudu ragrag di lebah dinya tapi kulantaran manehna teu bisa ngawasa nafsu jeung geus dir neuleuh Nyi Asmi teu walakaya tapi barang ditarajang kitu jadina. Jana ujang belah lalahura atuh kumaha mun mak keur eueuh ceuk Nyi Asmi bari ngarangkul sirah budak disusupkeun kana dadana. Curud-cud cipanon Nyi Asmi ngalembereh mapai pipi teuing naon nu dipake ceurik saurang oge eueuh nu bisa negu. Bari nungtun anakna leos bae Nyi Asmi balik ka imahna teu nolih ka si babah nu keur pada ngagugulung tacan keneh inget dina kapaehanana. Sajajalan bari ditungtun teh gumilar ajrag-ajragan ti dituna mah ngarasa agul meureun pedah manehna boga indung bener-bener pinunjul. Si babah totol geus bisa diragragkeun ngudupruk teu usik malik.
Pamiarsa sadayana poe kacida moreretna panasna nepi napel karasana kana kulit teu beda we direrab ku seuneu. Manuk-manuk nu biasa haliber tingkah layang keur arulin atawa neangan kahakanan harita mah areuntreup dina iuh-iuh dangdaunan nyalindungkeun dirina tina sinar panon poe mangsa manceran. Gumilar kakara juru turun ti imahna bari ngajingjing sumpit mangsa kieu teh sok loba manuk ti kukur nu ngadon ngariuhan dina dangkal-tangkal muncang di kebon bapana peuntaseun jalan rondaan. Kakara oge lol manehna ti lemu rek meuntas jalan desa ret ka belah kenca mireung hiji lalaki kolot saumur jeung akina diuk dina kuta handapeun tangkal johar kawasna mah keur ngiuhan. Sabrehan oge apal yen eta jelema teh lain urang dinya pasti urang lemur sejen nu keur nyanyabaan ngadon eureun heula ngiuhan lantaran panas. Tadi nama Gumilar teh rek nerus bae meuntas kebat ka kebon bapana ngan si lalaki kolot ngalieu ka manehna bari ngagupayan. Ka dieu ujang sakedeung pokna bari tetep diuk dina kuta. Koloyong Gumilar nyampeurkeun teruga geregog saperti kalolobaan anak budak kampung nu biasana darusunaker. Manehna mah sonagar pisan taya semu-semu dusun meledug jauh ka bedug. Ade aya pikersang naon Pak? Gumilar nanya bari ngajajanteng hareupeunana. Lain ujang, di mana di dieu anu aya pancuran? Si lalaki malik nanya. Bade ibak bapak teh? Gumilar ngajawab ku pananya deui. Lain ujang, lain. Yang bapak mah hayang nginum, bapak teh hanaang pisan. Tembalna terus terang. Atuh di ditu we Pak, di imah Abah, cai ente mah da seueur. Gumilar nawarkeun bari mencerong ka eta lalaki kawas nu karunyaeun. Era atuh ujang, geus we cai pancuran, ieu mah da sakadar maseuhan ti koro ulah sakadar garing teuing. Tema lalaki kolot bari neuteup ka Gumilar ngarasa kayungyun. Ari era mah keun nya atunya kujana urang pangyanakeun ka dieu. Gumilar nikukur sok sumpit jeung pasarna diteundeun teu jauh ti si lalaki deregdeg bae lumpat ka imahna pucengis datang deui bari mawa cai enteh dina bekong. Alah nah aya bager-bager teuing. Nuhun atuh ujang, ceuk si lalaki bari nampanan bekong regot-regot diinum bangun nikmateun naker. Alhamdulillah, aduh meni nikmat ujang. Jana ngaran teh. Pokna sok neuneun bekong bari neges-neges beungeut Gumilar. Ohon bapak. Temal Gumilar bari ngarongkong sumpit ku leungeun kenca. Breh si lalaki katempo cingir Gumilar teh buntung sabuku. Euleuh meni sarua naker cingir teh jangjana jeung cingir bapa. Ngan nu bapa mah buntung pisan. Ceuk si lalaki kolot nu taya lian timang salhapi bapana Asmita nya aki tegesna Gumilar. Ngan peda meureun harita mah teu apal eta teh incunya. Nyawe nya jeung pada kenca deui. Buntung ti tadina eta teh Pak. Dajana mah saur mah teh buntung teh pakat ti kudrat cenah. Gumilar bari neges-neges leungeun mangsal hapi nu eueuh cingiran. Kakadek jalu baheula basa waktu bapak keur ngora. Temal mangsal hapi bari neuteuk beungeut Gumilar. Teu pupugu hatena jol-jol reuy we aya rasanya jeung deudeuh ka budak teh cacakan kakara panggih matak ti belat lamun ninggalkeun.
Kukitu nama tematak heran da memang incuna sorangan najan nya lahiriah nama pada can nyaho tapi batin-batin nama moal bisa kapalingan puguh aya tali gaib nu nganteng antara ieu dua manusia nu nimbulkeun rasanya jeung deudeuh geus moal salah deui. Regot mangsal hapi nginum deui. Eusi bekong teh dikoredaskeun pisan, song diasongkeun ka Gumilar, pok deui nyarita. Nuhun jaluk, bapak mah rek indit deui, puguh masih jauh lalampahan teh. Keun engke sugan ka hareup bisa diparengkeun panggih deui, moal hese neangan da urang mah masing-masing boga cirina. Jung mangsal hapi nangtung. Sabada neuteup Gumilar bari ngusapan sirahna teh mangsal hapi indi tidinya bari liuk deui ngareretan ka tukang bangun ti beulat. Atuh Gumilar nya kitu kene satungtung mangsal hapi ka tembong mah manehna ngawaskeun nepikeun kalesna diteureuy pudunan. Tah ieu ge adab-adabannya palawargi saumpamina urang katamuan teras anjeunna pamit urang teh ulah waka ini sancana si tamu teh ngiles gitunya itu adab-adabana nama tata krama bangsa urang balawargi. Pamiarsa sadayana mangsal hapi poe kamari teh kakarapisan dikaluarkeun di Panjara Banceuy Bandung kapungkur eta mah pamiarsa ayeuna mah tilas Panjara Banceuy teh tos janten ruko mung disesakeun hiji rohangan atanapi sel tilas Bapak Proklamator nyaeta Bung Karno anu ku penjajah Walanda kapungkur kantos ditahan. Nya minangka pikeun pangeling-eling rohangan sel tilas anjeunna teh dijantenkeun monumen sedengkeun Penjara Banceuy nu ayeuna mah tos ngalih ka Jalan Soekarno Hatta Bandung tapi tetep we urang Bandung mah nyebatna teh Panjara Banceuy. Mangsal hapi teh poe kamari kakara kaluar ti Panjara Banceuy waktu baheula manehna ditangkep atas parentah nu ngawasa harita waktu diasupkeun ka pangberokan Garut teh sama sakali teu diproses verbal atawa ponis nu nangtukeun kasalahanana jeung hukumanana tapi diasupkeunana teh kitu we lantaran parentah langsung papayung nagara nu boga wewenang pamarentah panjajahan mangsa harita. Tah kitunya balawargi kapungkur mah kumaha kahayang panguasa we ceuk manehna penjara we teu kudu diadili tah kitu. Jadi kukituna dina buku daftar hukuman di Pangbuyan teh ngaran Salhapi mah eueuh rengkolna waktu aya sababaraha urang hukuman anu dipindahkeun ka Panjara Banceuy mangsal hapi di sina milu oge sarua dina daftar mah da teu kaasup tulis manehna teh ngan ieu mah samata-mata kahayang tuan hopwe kapala sipir lantaran cenah ayana dirinya oge ngaheurinan hungkul atuh sadatangna ka Panjara Banceuy nya kitu kene mangsal hapi teh teu puguh urusanana dihukum tina pasal naon sababaraha bulan atawa taun kudu ngajalankeun hukumanana luput we eueuh kateranganana atuh di dieu oge cul deui bae teu digomeng-gomeng nya lila-lila mah kitu oge sanggeus aya 11 taun manehna ngaringku kakara aya nu pirajeuneun mariksa kamanehanana diterangkeun ku mangsal hapi kitu alatanana. Terus weh dihubungkeun jeung Pangbuyan Garut menang jawaban teu puguh alang ujurna sabab anu marentahna oge cenah geus eueuh teuing perang siun teuing geus malalodar atuh geus karuhan kitu mah mangsal hapi teh dikaluarkeun kalawan teu dibahanan surat saceuwir-ceuwir acan lantaran pamikirna kapala Panjara Banceuy piraku kudu dihukum satutup umur da teu puguh eueuh tulisanana. Sakaluarna ti Panjara mangsal hapi balik nikreuh ka lemburna nyaeta Kampung Cicapar.
jalana mimineng nama motong kompas hayang gera nepi geus kacida ngarasa sono kanu jadi pamajikanana katut anak minantuna ras kanu nyilakakeunana nyaeta ulon-ulona mah lurah barja mangsal hapi kekerot bari meureupeun leungeunna jauh mau burung di jugjug anggang mau burung datang mangsal hapi anjog ka lemburna eta deui nya nu jadi penjahatna teh barang anjog kanu di jugjug ka sampak imah teh sepi cakueum ti iseun kawas geus lila ditinggalkeun jukut diburuan ngajejemrung ke kebonan kari urut pagerna ret manehna kana tangkal kalapa kacipta keneh dina ingetanana keur waktu baheula nangkot bari wer-weran kiih nepi ka terus direreyeng dijieun babadan nyel bae nafsuna kalurah barja ka hudang deui jadi keneh lurah kitu tah si haram jadah teh cek rentes hatena bari luak liuk sugan aya nu ngulampreng pikeun tatanya lemur teh estuning ti iseuna keur kawas nari kolot ongko harita teh wanci Isa jalma-jalma kacarai warudu rek salat Isa mana pantes eueuh nu tembong turug-turug imah sisi jalan dan rada gegek mah di tengah lembur ras mangsal hapi inget ka Paehon minangka kokolot lemur di Cicapar mah leos bae indit maksudna mah rek nanyakeun pamajikan katut anak minantuna nah kamarana imah dikunci jeung bangun teu dipiara. Assalamualaikum punten mangsal hapi uluk salam ti luar kabeneran harita Paehon teh keur silaan dekak di tengah imah bari nyebitan daun kawung damar cempor ngagateng hareupeunana kabayangnya kapungkur can aya listrik palawargi. Waalaikumsalam sahanya Paehon nembalan bari ngalieu ka lebah panto kuring itu kuring Kang Ehon mangsal hapi nembalan can wani nyebutkeun ngaran jung Paehon nangtung ngojengkang mukakeun panto breh dina golodog aya lalaki ngajanteng pantaran manehna ari bray serengeh bae kacaangan ti jero imah sahanya Paehon asa-asa kuring salhapi salhapi alah nyawe gening mana ieu gerasi salhapi datang ieu Paehon ngagero ka pamajikanana bari ngarangkul ka mang salhapi dikaleng dibawa asup ka jero maknurnya eta pamajikan Paehon nu harita kakarek cengka ta salat Isa ngagentak kaluar ti enggona ari gok ari gerewek bae da maklum awewe nya geus biasa boh mangih ka bunga boh mangih ka sedih teu ti kolot teu di budak sok rawah riwih ngariweuhkeun pokona mah sanggeus silih bagiakeun sarta masing-masing nanyakeun kasalametan pok bae mangsal hapi nanyakeun nu mangkuk di imah kamarana cenah geuning imah teh kalah dikunci ditanyakeun kitu teh Paehon sajongjonan mah teu bisa nemalan tapi ari lila-lila mah najan bari jeung berat paralak bae dicaritakeun sacara ringkes yen amu ijah nyaeta bojona mangsal hapi teh geus maot Asmita dibui atuh Nyi Esi katut anakna jang nyaeta gumilar ngiles duka kamana taksiran mah jadi korban jalma-jalma hianat deui bae nilik tanda-tanda nama sabab waktu kapirosea teh isuk-isuk pakaianana di imah raya keneh teu coceng parabotanana ngagarantung samak ngagelar imah teu ditulakan ari tamat Paehon mereka terangan anak hak teh mangsal hapi ngerasa engap nu lain di kieuna leng tetenjoanana robah asa ngubeng ari sirah ngadadak berat kawas nu ditindihan ku beusi bobot ratusan kati antuk nama bruk manehna nyuuh kana palupuh tapi cipanon mah sakecelak oge eueuh nu bijil
telila korejat mangsal hapi cengkat matana ngadadak buringas teu beda we tinu Allah jung nang tu ngagerem bari ngepulkeun ramo leungeunna. Reka mana Ki Adi? Pak Eho nanya ruwaseun sieun mangsal hapi teh robah ingetan. Lurah jawabna tegeg sukuna sabelah ngalengka. Sing inget Ki Adi engkelanan ulah greges gedebug ka jurungku nafsu geus pugu nu cilaka mah jadi kasusah urang sararea. Hayo deui ayeuna ditambahan ku tindakan Ki Adi. Ieu ceuk rasa akang mah lain tindakan bijaksana eta teh Ki Adi. Maksud urang rek bebela tapi buktina urang sorangan nu jadi korban. Ulah kelanan. Pak Ehon ngawawadianan ka mangsal hapi lantaran ku Pak Ehon geus kajudi tindakan naon nu ayeuna rek dilakukeun ku mangsal hapi. Ngadenge caritaan Pak Ehon kitu mangsal hapi ngajeng jenang tunglir arca bari panon teu lesotna teu Pak Ehon. Koloyo gek mangsal hapi diuk deui bari teu lemek teu nyarek berebei weh ayeuna mah cipanona kaluar anu saterusna mangsal hapi nyuuh sumegruk. Sagala rupa kanyeri kasedih es tuning numpuk dina hate mangsal hapi geus poho di kalalakian. Beungeut bulan sabudeureun mencerong belah wetan urung mancur ruhai ngemprai lir masinangling. Tengah-tengahna tembong ngalumbuk caringin ngarung gunuk cenah mah nini anteh keur ninun ditungguan ku ucingna. Kaayaan lemur Cicapar nu biasana dina mangsa kapareumnakeun mah sok rehe comrek pangeusina rereana mah ngajejempe di jero imah atawa rajeun ngobrol ting gerendeng saanak pamajikan. Harita mah kayaan lemur teh ngadadak haneuteun geus puguh barudak awewe lalaki ngageder di buruan keur arulin galah Bandung atawa ucing-ucingan. Tah pamirsa sadayananya kapungkur mah ngabarumbang nalika bulan purnama teh ngalabring salemur marani katujuh pancuran katujuh sumurnya beri resepe ngararobrol hiburan baheula manaon deui atuh. Mun batur saruka bungah surah seuri kasusah ngadadak leungit lantaran kabebenjokeun ku ngempraina bulan purnama. Sabalikna mangsal hapi mah geus aya sababaraha jamna manehna ngadon sumegruk ngumbar cimata ceurik bangun ukanya nyerian nyuuh kana tutunggul pamajikanana bari kumampang sasamat kanu geus eueuh di kieuna. Una beuteus sangka anjeun teh geus ninggalkeun kami Una. Nyeri Una, nyeri kami teh nyeri teu bisa mulasara, teu bisa nungkula. Geus puguh anjeun mah Una aya kuburanana. Tapi anak urang Ki Asmita Nyi Esi cenah malah jeung budakna nyaeta incu urang. Eueuh ayeuna teh Una teuing ka mana kamarana cenah Una. Geuning dunya teh palsu. Geus puguh maneh mah geus bebas tina katunggaraan hirup. Moal pinangih deui jeung kapalsuan hirup. Sedang kami nu jadi nu masih keneh ku melendang di alam dunia. Masih keneh kudu nyaksian kapalsuan dunia nu dibungkus ku kecap-kecap mararangis. Mangsal hapi suarana meniles-lesan leungeuna pageuh muntang kana tutunggul kuburan. Di teang kitu namah kumaha rek teu nyerina atuh.
Mang tahun-tahun ngarandapan kasangsaraan di pangbuian, ari balik ka imah saurang oge eueuh nu kasampak. Pamajikanana geus maot, anak dibui sedeng minantu jeung nu jadi incuna teu puguh losna. Ongkoh kanu jadi incu mah tacan mireng sisi beungeutna acan, lahirna teh keur waktu manehna di pangbuian. Ulah kurang-kurangnya ngahampura, kami teh teu bisa ngabagjakeun kanu jadi pamajikan. Lain teu nyaah una ngan nasib urang teh geuningan batan sakieu. Kamaklum eureun kumaneh sarta karasa kumaha kanyaah kami. Heueuh sanajan henteu bari jeung brona oge. Una senang maneh mah anu gesah ti dunya, sedang kami nu masih keneh hirup. Una hirup teh leuwih teu senang batan mah. Tapi una lasa kumaha makhluk mah asalna tina eueuh pasti saperti maneh una bakal balik deui kana eueuh. Kami oge nu geus sakieu kakolotanana mun geus mangsana mah pasti bakal nuturkeun maneh una. Una hampura akang, hampura. Mangsal hapi sasambat bari teu woleh murubutkeun cipanon maseuhan kuburan pamajikanana. Hatena ngeuneus peurih lain dikieuna ari rasku nasib diri jeung anak pamajikan katut incuna. Duh Gusti, mugi-mugi pun pojok teh masing katampi iman Islamna. Mugi dijembarkeun di lebet kuburna, dientengkeun tina siksaanan. Mangga nyangakeun dahasalna oge kagungan Gusti. Kea manuk koreak ngalayang luhureun anu keur nyuuh. Gorobas kalong nu keur ngagantung dina tangkal kai, kawasna bae kagareuwahkeun. Gayabag luhureun kuburan, gorobas pel deui dina tangkal kai ngarangkadak. Nabut ngareureuwasnya. Gerentes paehon nu harita teu jauh ti mangsal hapi keur nganteur nuduhkeun kuburanana maunah nyaeta pamajikanana mangsal hapi. Eukeur mah geus ngarasa keeng nyeeng ting parentulna tutunggul kuburan nu kacaangan ku cahaya bulan. Manuk bajewid teu eureun-eureun jejewidan dihaleuangan ku siit uncuing nu ngelak bae disada. Es tuning matak muringkak bulu punduk nu borangan. Patemalan jeung bueuk nu cinutrung dina dahan kihiang. Sorana hawar-hawar kasieuk ku sora angin anu ngahiliwir nyiwitan kulit kawantu di sisi leuweung. Atuh matak nambah ting puriding ting saria kana awak. Hayang sabar beureun we lumpat mun teu inget di kakolotan mah. Kataya paehon lempang lalaunan nyampeurkeun mangsal hapi nu keur nyuuh dina kuburan pamajikanana. Gek cingogo gigireunana bari noe leungeunna. Pok manehna ngaharewos. Ki Adi geus peuting ieu. Tuh tempok. Bulan ge geus manceran. Bisi asup angin ongko. Nyiar-nyiar pi panyakiteun. Keun anu geusirna mah balik-balikanan urang tacan puguh da masih keneh kumulendang. Jeung memang Ki Adi di dunya mah di dunya teh pinuh ku kajahatan jeung kapalsuan nu dilakukeun ku jelema-jelema palinter tur kumawasa. Tapi keun bae Ki Adi sing sabar nu geus mah geus we. Da hakikatna mah unah dipunut ku Nu Rahayu oge mun teh mah Ki Asmita katut nyeesih jeung anakna ngarandapan hekituna teh ku ayana pagawean jelema lain urang hakimna.
muga hirup maranehanana sing jadi hakim pikeun dirina masing-masing. Geus ayeuna make adi. Ayeuna mah hayu we urang balik, lubarkeun bae anggur sih. Lubarkeun ki adi. Pak Ehon ngajak balik ka Mangsal Hapi, nyah Mangsal Hapi cengkat ngareret ka Pak Ehon. Cipanona ngagarenang katojo ku caangna bulan anu ngemprai maruntang kana bulu-bulu panona, sawareh ting arudai mapai pipi nu geus mimiti karijut dihakan ku kakolotan. Mangsal Hapi teu ngajawab, jung manehna nangtung bari muntang kana tangkal samoja. Panona telesot neuteup kana gundukan taneuh kuburan anu ngajepat ngujur ngaler hareupeunana. Ret kana tangkal samoja anu ngarunggunuk hareupeunana anu harita keur dipuntangan, gerendeng deui Mangsal Hapi satengah ngaharewos lalaunan. Sorana peura anca dumareuda, kadenge ku Paehon anu aya di gigeureunana ngan saukur kabawa ku hiliwirna angin gunung anu lirih, dumadakan deui marga satwa teh jep jara rempe. Samoja titip pojok kuring pangiuhankeun tina moreretna panon poe, pangnyimbutankeun tina gelebugna angin jeung hujan. Heg samoja, tungguan ku anjeun, puragkeun kembang anjeun, mayak luhureun pusarana itung-itung wakil ti kuring. Nu tacantang tu iraha bakal bisa datang deui ka dieu nyekar hareupeun kuburanana, ngauran ku sesengitan. Tamat nyarita, gelebug angin gunung ngadadak ngagelebug nebak tatangkala nu aya di astana. Samoja nu tadina ayem teh ayeuna mah moyeg kitu deui caringin jeung kamuning ting keresek dauna burber maruragan. Mangsal Hapi malik nongongan kuburan nyusutan Cipanon ku tungtung baju, keteyep lempang dalaunan digendeng ku Paehon nu teu lemek teu nyare. Bulan di luhur geus mengok ngulon teu manceran deui, tapi masih keneh ngemprai teu beda we tinu keur nyaksian. Bueuk siit uncuing koreak jeung bajeuwid nu subat sabet ngelak deui. Ungku-ungku nu hawar-hawar ti kajauhan kawas mileleuyankeun. Kapeung-kapeung koreak disada ngalayang luhureun sirah. Ngawawaas hate Mangsal Hapi nu keur pinuh raheut kasedih jeung gudawangna kana langsaraan nu memang keur jadi ujian pikeun dirina. Bus kalemur, kayaan geus simpe pisan teu kadeuleu barudak ulin ngulampreng, teu kajeueung kolot-kolot ngabungbang bari si dengdang, kabeh geus ngarampih ngareureuhkeun kacape urut ti beurang paeh poso nyiar kipayah geusan ngarasanan anak pamajikanana. Balik ti pajaratan teh Mangsal Hapi hanteu nyimpang heula ka imah Paehon, manehna kebat muru imahna sisi jalan mencil ti tatangga. Paehon nganterkeun heula, maklum bisi kumaha onam. Sadatangna ka imah, berebei deui Cipanon Mangsal Hapi geus teu bisa diampeuh. Komo atuh nyeueung kaayaan di jero imah, saincak-incak teh matak nyuat nyeuit kana hate, sumereset sumeredet. Paripolah pamajikanana sapopoe ebreh narembongan mulangkeun ingetanana ka mangsa-mangsa katukang keur jaman tetep renggenek.
Waktu manehna kurah koreh kana peti tempat pakaian anakna, breh manggih kulit maung sancang nuges mangrupa baju. Geletrek deui manggih sihung maung sadua-dua gegeletrekan handapeun tumpukan pakaian. Nu basa didongengkeun ku Pak Ehon teh ya. Nya lain leutik-leutik maung sancang nilik kieu mah. Pan sakieu rubah kulitna oge bisa dijieun baju. Jeung ieu kulit huluna oge geus dijieun tregos deui. Gerentes mangsal hapi bari sup sihung maung teh diasupkeun kana saku. Ret manehna kana sasampayan di enggona rantuy baju budak aya sababaraha hiji. Taksiran tadi namah baseuh keneh didinya diiciskeunana. Geus gede geuning budak teh. Komo ayeuna meureunan. Gusti Rajeun teh boga incu menang hayangan saukur bejana we jeung urutna. Goledag mangsal hapi ngagolehe, tapi aneh. Panonna teu bisa dipereumkeun. Pimeujeheun dugseg pugu geus mentas lumaku nu sakitu jauhna, tapi ngadon nyileuk bae pikiranana cuscos ka ditu ka dieu. Hatena panas nyongkap ngagolak jeroen dadana teu beda we tidurukan anu ngagedur hurung pucukna nguntab-nguntab ngaduruk badana mangsal hapi. Ret kana galar katempo aya peso balati diselapkeun. Sorenan manehna baheula anu dipake ku Asmita anu basa ti heula dipake gelut jeung maung sancang teh. Kuniang manehna hudang gek diuk mencerong kana balati nu herang kasorot ku cahaya cempor. Jung mangsal hapi nangtung kop balati teh dicokot dipesat di alakili. Leng manehna ngahuleng salila-lila kawas aya nu dipikiran. Teu lila kojengkang kana peti. Baju kampretna dibuka disampaikeun dina kawat. Rap baju belang paninggalan si Barong teh dipake terus ditutup ku kampretna. Reketek iket ti pagehan sarungna diharudumkeun. Ceg kana peso balati lep dibebeskeun kana cangkengna. Beres barang pake sanggeus luak liuk sakedeung neuteup enggon urut manehna gegelehean. Kepoh bae damar cempor teh ditiup. Juru turun ka golodog ku siwel nyieun udud. Cekes bensina diseungeut, peledug ngebul, kawasna bae pikeun nengtremkeun hatena anu keur ngageder. Teu poho sanggeus dua kenyotan udud mangsal hapi ngonci imahna, luak liuk sakedeung gejlig manehna indit teu sirikna luncat. Kuliwed kana tangkal jeung jinggireun imahna, kuliwed kana dapuran cau, ret deui ka imahna, lung kuntung udud teh dialungkeun kana dapuran cau. Ngenyai hurung sakedeung samemeh pareup. Kojengkang, corelat mangsal hapi ini tidinya. Sagala nu karandapan ku aing saimah-imah teh moal salah. Moal teu kusia nu jadi ulon-ulona barja. Aing dibui si Asmita dibui nyeesih katut incu aing ngaleungit. Pamajikan aing nepikeun ka hanteuna pakaya aing dirampas ku si Babah Gondok. Eta pasti buah akalna sia. Oge sia Babah Gondok ulah cicingeun. Hutang aing teu sapira tapi pakaya aing dirampas ku sia. Sia pasti sakongkol. Sia mika butuh ka harta aing. Sedengkeun sia barja mika butuh nyawa aing. Hati-hati. Peuting ieu aing bakal nyieun balitungan. Mangsal hapi bari nurugtug teh hatena mah ngecewis teu eureun-eureun. Gilig dina batina rek ngadatangan imah lurah barja jeung si Babah Gondok pikeun mulangkeun ka nyeri. Juringkang dinu poe kukuli wedan dina tatangkalan anu caneom harieum bus ka kampung Sokol manehna ngagedig teluak dieu ka sisi kagigir. Gidigna dangong ludeung sepi karisi sudah ka hariwang
jauh tina ngambe kasieun perbawa rasa anu ngagedur ku nafsu amarah nu teu kawadahan di jero dadana. Breh garduh ngarunggunuk sisieun jalan rondaan, mangsal hapi mimiti lempangna ati-ati, kukuli wedan deui nyumputkeun diri bisi aya nu nangeunnan. Eukeur mah bulan sakitu moncorongna katurug-turug di garduh katempo aya taeun seunanya pamirsa. Euleuh waktosna parantos teu nyakapan deui. Cag urang tunda di hanjuang siang, urang teuneun di handeulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.